Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube, sampurasun sadayana kumaha damang. Semoga sadayana dalam keadaan sae jeung sehat walafiat. Utamana di masa pandemi ieu, urang harus ngajaga pisan eta kesehatan teh, supados urang tetap sehat jeung tong hilap ngajaga protokol kesehatan. Nah, warga YouTube ayeuna pada di mana? Tong hilap diem di rumah wae nya, supados urang bisa ngalewatan ieu pandemi sasarengan. Oke, langsung wae tepangkeun abdi nida. Nah, maksud abdi aya di dieu teh nyaeta abdi bade nyieun podcast dongeng Sunda. Intina mah urang ngadongeng Sunda dina ieu podcast we nya. Abdi kabagian nyaritakeun carita Malin Kundang. Nah, abdi teu sorangan dina nyaritakeun ieu podcast teh. Abdi direncangan ku sababaraha babaturan abdi. Nyaeta aya Jane, Salwa, Farel, Alkaila, sareng Dimas. Halo warga YouTube sadayana, abdi Jane. Nah, dina podcast ieu abdi kabagian nyaritakeun carita Ciung Wanara anu ayana di episode 2. Tepangkeun abdi Salwa di dieu abdi bade nyarita carita legenda nyaeta carita Sangkuriang anu aya di episode 3. Tepangkeun abdi Alkaila, abdi bade nyaritakeun carita Cindelaras dina episode 5. Tepangkeun oge abdi Dimas. Di dieu abdi kabagian nyaritakeun carita misteri Keong Mas di episode terakhir. Pangkeun abdi Farel dina podcast ieu abdi kabagian nyaritakeun cerita Panembahan Senopati dina episode ka-4. Oke sadayana, hatur nuhun geus nepangkeun diri. Nah, ayeuna abdi bade ngajelaskeun tema ieu podcast. Nah, pan geus digenrekeun nih judul-judul episode anu rek dicaritakeun ku rerencangan abdi tadi. Nah, ayeuna urang bahas eta teh carita karya saha wae. Eta teh aya sangkut pautna jeung tema podcast anu ayeuna bade dicaritakeun. Kabeh carita nu geus disebutkeun tadi eta teh mangrupi karyana Bapak D.H. Sunjaya. D.H. Sunjaya teh pangarang carita Sunda anu karyana teh sok pangjual. Jeung dina karya-karyana anjeunna sok masihan pesen tersirat sareng eksplisit anu tiasa janten pelajaran pikeun urang dina kahirupan sadidinten. Nah, ku kituna langsung wae nya urang mulai ieu podcast dengan episode 1 nyaeta tentang Malin Kundang anu pastina menarik kusabab dikemas asik sareng abdi nida. Harita aya hiji keluargi di pesisir wilayah di Sumatera Barat. Keluargi eta ngagaduhan saurang anak anu dipasihan ngaran Malin Kundang. Kaayaan keluargi eta teh mani miskin pisan. Nah, dina hiji poe bapana si Malin Kundang angkat ka negeri Tuntas. Ageng harapan Malin Kundang sarta indungna. Hiji dinten bapana datang nyandak seueur artos nu tiasa kanggo meser keperluan sapopoe. Saenggeus sasasih lamina nangging bapana teh henteu kunjung dongkap wae. Akhirna pupus harapan Malin Kundang sarta indungna. Sanggeus Malin Kundang jadi dewasa, anjeunna mikir sarta mutuskeun bade milarian nafkah ka negeri Tuntas deui dina nalika abeh kaya. Akhirna Malin Kundang ngiring naik kapal dagang sareng saurang nahkoda kapal nu aya di lembur halaman anu atos sukses ti heula. Salila Malin Kundang aya dina kapal. Malin seueur diajaran ilmu pikeun pelayaran. Malin diajar leukeunan sareng rerencanganna anu boga pangalaman. Sarta akhirna anjeunna mani jago pisan dina perkawis soal pelayaran. Atos loba pulau anu didatanganna. Dugi nembe hiji dinten di tengah-tengah jalan, kapal anu ditaekeun ku si Malin Kundang diserang ku bajak laut. Sadaya barang dagangan anu aya di kapal dirampok kabeh ku bajak laut. Sarta jalmi-jalmina anu aya di kapal diparayahan kabeh ku para bajak laut. Malin Kundang untung pisan henteu paeh kusabab sabot kajayaan eta lumangsung, Malin nyumput dina hiji ruang alit anu katutupan ku kayu. Malin Kundang ngarasa serba salah di tengah laut. Dugi akhirna kapal eta kadampar dina pesisir laut. Dina sesa tanagana nu aya, Malin Kundang mapah nuju desa anu pangdeukeutna. Satibana di hiji desa, Malin Kundang ditulungan ku balarea desa. Malin Kundang teras nyaritakeun kajadian sabenerna.
Desa eta nyaeta hiji desa anu subur pisan. Singkat carita, salila malin kundang cicing didinya ku getol sarta gigihna malin kundang dina didamel, akhirna malin kundang jadi jalma sukses jeung kaya. Malin ngabogaan seueur kapal pikeun dagang sarta anak buah nugi nepi ka jumlahna langkung ti 100 jalmi. Sanggeus malin kundang jadi jalma kaya, malin kundang teras nikah. Dina hiji wartos, malin jeung pamajikanana mangkat ngalayar naik kapal anu ageng pisan sarta endah, nu dibarengan ku anak buah kapal serta pangawalna anu seueur. Pas nepi ka hiji desa, nyaeta kampung halamanna. Indung malin kundang anu saban dinten ngadoan anakna ningali kapal anu endah pisan lebet ka palabuhan. Indungna ningali aya 2 jalmi anu keur tatih dina luhur kapal sarta ngarasa yakin yen eta teh anakna, nyaeta si malin kundang anu mangkat harita. Malin kundang turun tina kapal, teras manehna dipapak ku indungna. Ditingali ti deukeut aya urut goresan di panangan katuhu lalaki eta. Indungna beuki yakin bahwa eta teh anakna si malin kundang. Malin kundang, anak king. Naha anjeun miyos sakitu lamina mani teu masihan kabar. Cak indungna sabari nangkep kenceng ka si malin kundang. Nanging si malin kundang malah ngalepaskeun ka keempat indungna sarta ngajorongkeun indungna dugi ka ragrag. Sarta nyarios, awewe teu nyaho diri, gegabah wae anjeun minangka jadi indung kuring. Cek malin kundang ka indungna. Malin kundang pura-pura henteu wawuheun ka indungna. Kusabab isin ningali indungna anu atus kolot serta make baju compang-camping. Eta indung anjeun, taros pamajikanna si malin kundang. Lain, manehna mah ngan saurang pengemis anu nyangka jadi indung kuring supados meunangkeun harta ti kuring. Bales si malin kundang ka pamajikanana. Ningali kalakuan sarta omongan anu semena-mena eta, indung malin kundang ngambek pisan. Manehna henteu nyangka anakna bakal baeubah jadi budak anu doraka. Nugi ka ambek indungna anu beuki ageng pisan, teras anjeunna nedahkeun pananga bari nyarios. Oh Gusti Pangeran nu ageng, lamun leres anjeunna anak abdi sumpahan manehna barubah jadi batu, saur indungna. Henteu sababaraha lami saterusna, angin kenceng datang. Goncang sarta badai dahsyat dongkap nghancurkeun sakabeh kapal si malin kundang. Sanggeus eta, lalaunan awak si malin kundang berubah jadi kaku, jengker, sarta lami kalami, akhirna ngawangun barobah jadi keayaan hiji batu karang nugi nepi ka ayeuna. Kesan anu kuring kengingkeun saatos maca carita ieu nyaeta yen carita eta rada nganynyeri nalika kuring terang yen malin kundang bakal kalakuan kitu ka indung anu ngalahirkeun anjeunna jeung pesan atanapi pesan anu tiasa urang candak nyaeta urang salaku barudak kedah henteu pernah nurut ka kolot urang. Sabab dina kanyataanna aranjeunna jalma anu kantos ngajaga urang ti budak nepi ka ayeuna. Sareng tangtosna sok ngadoa pikeun urang dina naon wae kaayaan urang aya. Nah, pangdasarna kolot sok hoyong anu pangsayana pikeun murang kalihna. Nah, tos sakitu wae carita episode ayeuna mah. Kumaha karepot teu carita naon deui nu dicaritakeun di episode 2? Kepo atuh. Janten tong hilap nonton episode salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.